Ayeuna mah dengikeun heula aing rek talatah. Pangnepikeun ka si Kodir anak aing. Aing ngarti jeung ngadenge sakuru ucapan hate jelema anu kumaha oge. Lantaran di alam aing mah ngucap teh teu kudu kuleta, nyora teh teu kudu make lelak-lelakan, eset pisan kudu bisa linyok bohong, teu bisa ngabunian anu saestuna, ngucap teh bener taya anu dihiding-hiding, da sungut teh anu bukti mah ngan ukur dipake nyumput jeung samutut ngabunian ucap sajati. Di imah nu nenggang jauh ka tetangga harita teh geus peuting geus rehe jeung simpe. Tetangga ge meureun talibra karerek pada nyebut judeungan udah kuring sorangan di eta imah teh. Maklum di pangumbaraan betah teu betah ge kapaksa, mun lain tugas mah moal ge kitu. Geus sare teh nyah beunta hidung sorangan ret ka juru kamar, lampu cendir tembok ngeletikan, leuting keneh tapi leungit pitunduheun teh. Kalah panon sibuk be gular giler dipereumkeun oge henteu daekeun reup. Awak ngadadak laleureuss, mun-munan kekenyudan, angan nyeri jeung hate sumublak asa lalewang teu puguh rasa. Meunang sababaraha jongjongan samar pikiran, sora cicir jeung karelek cai di pancuran nambahan jemplingna peuting. Kalakai dang daunan di pipir imah tingkar resek kagasir ku angin nu maju mulon. Geblag geblik di pipir imah sadaya nu leumpang, paling kulit jantung cau murag ceuk hate teh mamenerja jantung nu ngadadak ratu. Hiuk angin nu moncor dina bilik meneran namun karasa nyecep kan angen, langseng, irung, ungas ingus. Salin aambuan, sarengit kembang kananga, diganti ku meledingna bau menyan, campur satengi. Reket, digireun awak, sada aya ngilu diuk. Bau menyan, beuki nyesek kana irung, tep, lebah munan, sada aya nu ngusap. Terus rasa kana hate. Amekan, bangblas asa lega, ngan tetempoan jadi ngalangkang samar kenyed hidung suku as aya ngutek-ngutek jeung leungeun ngangkat sorangan nangkeup harigu tuluy ngusap beungeut. Leng ceuli jempling ku dadengean ngahinyeng tapi teu katorekan, pikiran leungit tapi sadar. Gus denge aing rek nyarita. Ngagero di mana boa mane tembres. Astagfirullah, teu ditembalan da sieun setan teh. Gus sora datang deui mani eces kana ceuli teu belah kencang. Gus aing mah lain jurig lain dadamit, ulah kedar ulah luas, aing rek talatah. Sora datang pegat-pegat kana hate tembres nyeredet. Sidik sora lalaki nu geus kolot. Agus aing datang ka sia tunggal keneh sarundayan aing dulur sia. Saha? Kuring nembalan ngawani-wani maneh, tapi dina hate be da genggerong mah mentegeg as aya nu halangan. Aing dulur sia, jawabna beuki eces aya dina jero ceuli. Kuring teu bisa nyora, lamun sia rek nyarita cukup be dina hate,
teu kudu kusungut ka bau-bau cidu. Aing ngarti jeung ngadenge sakur ucapan hate jelema anu kumaha oge. Lantaran di alam aing mah ngucap teh teu kudu kuletah, nyora teh teu kudu make lelak-lelakan, eset pisan kudu bisa linyok bohong, teu bisa ngabunian anu saestuna. Ngucap teh bener taya anu dihiding-hiding, da sungut teh anu bukti mah ngan ukur dipake nyumput jeung samutut ngabunian ucap sajati. Nah, teu bisa nembongan. Kuring nyora jero hate. Aing bisa nembongan, bisa ngawaruga sejen. Ayeuna teu nembongan lantaran aing dicangcang digantung ku tali sudi rek indit. Lamun sia hayang neuleuh aing keur nyarita bisa, asal sia nu daraga. Sabab raga teh ngahalangan tetenjoan, jeung raga teh mawa berat dina sagala kahayang. Jelema anu nunda ragana pasti bisa nyaho kaayaan alam anu dicingan cara ku aing ayeuna. Anu jagatna estu lega narawangan, henteu poek, henteu caang, lain ngampar, henteu renjul, henteu cara di jagat anu kusia dicicingan ayeuna. Kahirupan di jagat aing mah teu cara di jagat dunya. Munggu hirup anu ayeuna teh kumaha keur hirup di dunya. Jadi di dunia mah jadi entengna hirup mungke kasampur di alam cara aing kiwari. Pikeun jelema di dunia keur hirupna hayang senang kulaku serong, eta teh jadi beung berat hirup anu kiwari ka alaman ku aing. Matakna aing datang manggihan hayang pangyaritakeun ka dulur aing anu masih harirup. Hayang pang nalangankeun kasusah anu jadi beberat hirup di jagat aing kiwari. Karasa leuwih sangsara pikeun aing nandangan hirup di jagat anu labas taya batas. Aing teh ngagantung antara langit jeung bumi, henteu antel henteu bisa usik. Jadi datangna sora aing nyarita ka sia mah ngan ukur kurasa anu dipihapekeun ka angin. Panyaliksik sukma di jagat aing sakur lacak timiti medal ka alam dunia engke bisa katempo deui di alam aing nu baris datang. Kabeh sakur nu kumelendang di jagat aing taya ngora taya kolot, langgeng be henteu aya disebut kolot atawa ngora anu nangtukeun kalilaanana. Nyorang waktu taya batas wiwilangan. Di alam aing mah diukurna kulobana jeung robahna usik sorangan be. Ari waktu teu cara di dunia anu lilana diukur ku sarengenge. Anu timimiti bijil nepi ka surup teh disebut sapoe. Urusan alam anu dicicingan ku aing ayeuna engke oge kaalaman tu sia. Ayeuna mah dengekeun heula aing rek talatah pangnepikeun ka si Qodir anak aing. Naon atuh henteu langsung bae ka jelemana? Matakna henteu langsung ka jelemana, kulantaran raga eta jelema henteu kuat nahan geter, nampanan wirah masukna moal kuat ku geterna rasa ti sejen jagat. Sabab henteu saeutik jelema dipaksa dipake nepikeun geterna rasa laju munda ragana. Paeh teh cek menghirup di dunya mah. Da katarik seot nasukma nu balik deui atawa kausir ku sukma ti raga sejen. Kumaha mun nyurup eta teh diukur ku kuatna raga nu rek disurup. Tempo-tempo asupna sukma teh ngan semet gengrongna jeung angna wungkul. Pikeun anteu kuat mah nyasok gering da sukma eta raga anu disurup teh isep jauh. Ari mimiti asupna sukma teh tina ingetan, matak anu disurup teh kudu keur eueuh ingetanana. Jelema anu ingetanana sok mindeng reureuh, biasana sok kaeureunan ku sukma anu nyaliara. Ucapan kiai tetela aya bedana. Ceuk Kiai Sangkoni mah cenah, lamun urang geus di alam kubur teh bakal dipariksa ku dua malaikat. Nanyakeun nabi urang,
agama urang kejeng Gusti urang. Ari buktina gening teu ditanya teu ditakon, da maranehanana geus nyarahun ieu. Nanyakeun amal urang oge geus henteu da aya catetanana. Timimiti medal ka dunya jeung pindah ka alam oge, tembong ku urang sorangan. Teu kiai lamun urang dipariksa di jero kubur teh bibir urang dikunci, anu ngomong teh ngan anggahot da sejen bae. Ari buktina geuning lain bibir lain suhu ngomong teh. Dari geus kieu mah geus teu boga bibir-bibir acan. Ari ayana suku leungeun, sirah, panon, eta mah raraga hirup keur di dunia. Anu jadi taneuh mun di ruang di sadong kubur, dibabeetkeun ka laut nya ngahiji jeung cai laut. Lamun disantok lauk nya nyarelap jadi ceuhil, jadi daging, jadi tulang lauk anu ngahakana. Raga anu ayeuna mah beda jeung raga anu di dunia. Ari anu nangtukeun raga hirup cara aing kiwari, eta teh kumaha pamilih keur hirup di dunia. Lamun di dunia sok tuka tokot, teu beda ti beurit, nya kawas beurit be. Ari beurit mah teu kawas beurit di dunia, sakabeh ngaran. Anu taya bungkeuleukna di dunia. Ti aing mah kadeuleu, rengkak polah sakur nu harirup di dunia tetela. Kadeuleu natrat, malah neuleu si yoyoh mah di Jakarta meni payu abong alus rupa. Ladang surabina geuning dipake nyieun imahna. Keun be da ragana ieu sakedeung deui oge buruk ku meuli dijuligan, diasupan ku lumut nog. Keun engke karasaeun ku manehna sorangan anu nyeri moal bisa diubaran, angin ubaran ku lampahna keur di dunia keneh. Ari geus ka alam aing mah mun nyeri teh tinggal ukel kasedih sagala karasa. Mun kasedih taya eureunna, sagala kabungah taya wangenna taya watesna. Di dunia mah apan bungah jeung peurih teh silih genti, anu pangmindengna nya kapeurih be. Tapi di alam aing mah bungah jeung sedih teh ngahiji teu silih genti. Pangnaing datang ka sia kulantaran aya pangarap-ngarap di alam dunia. Pangarap-ngarap anu ditunda ku aing keneh. Mata komat pisan kanu harirup di alam dunia, ulah jalir kana janji, ulah boga hutang di bawah tilar. Lantaran ari janji jeung hutang anu can kacumpolan mah diarap-arap keneh kudu harirup di dunia. Tah kukituna aing teh hayang pangyaritakeun ka si Qodir, lantaran wasiat aing teh diwaro bae. Kahiji barang amanah ulah dijual, kabeh barang geura dikeunang ka ahli warisna, ulah hawek sorangan. Kapan rakyat dulurna. Kadua pangmayarkeun hutang kasih saban, lobana 15 perak. Jual kebo aing nu sasiki sesana pake meuli lampu masjid. Katilu si bungsu ulah senam maceh ka awewe. Kaopat si entis poe Salasa geus bali geus nyampeurkeun ka alam aing. Dilelep di Walungan Barito, anakna gerateang di Banjarmasin, di Muhammad Nur Masjid Jami nomor genep. Tah sakitu be aing rek bali. Gurinyai panon nempo cilap, ceuli katorekan, tonggong karasa panas, jeung angen nyeletit saliwat. Mun-munan ranyud, hiep awak asa bareurat, jeung kesang menuju di sakujur awak. Dikoro halab-hab, hiup angin ngegeber awak, jeung nepakan sesengit kembang anu malahung. Samar-samar lebah sorot centir tembong ngajorelat pakaian bodas. Les dekat tembong bareng jeung leungitna sesengitan. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sing kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.